Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya wilujeng patepang dangu sareng simkuring Mang Otong salamina. Dina acara carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu katilu. Simkuring haturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Sumangga pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda urang kawitan. Pedaran simkuring ka pegat wanci nyaritakeun Mang Jupri jeung Mang Karta anu bade tatapa teh nya. Na kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Mang Jupri jeung Mang Karta gogek dariuk dina batu. Pok atuh harita Mang Jupri nyarita. Arang balamkeun halamanyana Mang. Buru-buru beleumkeun Jup. Aduh asarada simpuring kak bulu punuk ya. Sanggeus menyan dibeleumkeun seor harita teh hujan ngadadak. Gelebug angin ti beulah kulon. Cungungung sora anjing ti belah wetan atau keayaan teh mungkin geuman jeung mantak kukulayeun. Halo Mang, biasa orang kak ponok-ponok teh jeung hayang hipot leh. Na ari maneh tahan ulah mejus di dieu mah teh Jup. Mang Jupri jeung Mang Karta tapana teh jiga anu keur ngarona nepi ka gumreng. Tukung silap paladug tina hanapeun tangkal kiara aya haseup. Rieg-rieg bumi alam asa ingeung. Aduh Mang, aya naon ieu teh? Cicing atuh ulah coblak wae. Kurubas ti beulah tonggoh aya nu datang. Ngapelag-beg hideung pangawakan cangkung badag. Panon pelodog segala de bohlam. Huntu orang ngeteng segala de cugalek ku titina. Mang Jupri jeung Mang Karta nepi ka ngompod. Mang Karta makuat ngihan sorangan balas ku sieun. Aduh Jup, makhluk naon eta teh Jup? Buta Mang eta mah. Kumaha tuh urang ieu? Aya mah kieu Mang. Kumaha? Lompat ayo Mang, lompat. Gua jeleng harita Mang Jupri lompat. Mancal dua pasir. Gua beras ka tegal anam. Baju jeung calana nepi karangsak kana cucuk korod. Ari Mang Karta harita teh lompat kalebakan mudun. Kukulutukan kana gawir nepi ka buleud. Baju jeung calanana dideblog geus urut ku 5 jua. Calana rangsak nepi ka nongtot ti piaraanana. Lalempahan Mang Jupri jeung Mang Karta anu tarapa dina peuting harita nyamos. Tibatan menang barang makelakah menang wirang jeung menang kasieun teu kuat dina godaanana. Punten pisan belawargi nyangkolong heula waktos sakedap. Mang baris nepangan heula
sadarek emang sohib emang gitu tanya aturan ke Ustad Usman sekeluargi di palihan kulon tanya wilujeng leleson wilujeng ngadangukeun ieu carita Sunda mugi-mugi tiasa janten panghibur kana kolbu pangbeberah kana mana palih wetan oge haturan ka Mang Omen tanya Kang Arifin gitu tah ka Pak RT Engkos sareng Pak RT Hasan haturan wilujeng ngadangukeun oge teu hilap ka Tani Mandiri grupnya anu dipimpin ku Bapak Tamami sareng Kang Eka gitu tah haturan Kang Anil Kang Dodi na oge Kang Johata Kang Erus gitu tah haturan wilujeng ngadangukeun ieu carita Sunda mugi-mugi tiasa janten panghibur kana kolbu pangbeberah kana mana haturan oge ka kasepuhan gitu tah ka Bahurin Malik di ka palihan kulon tah haturan ka Teh Ihat sareng Teh Isop tah oge teu kantun ka Mang Ubed na oge nya wilujeng ngadangukeun ieu carita Sunda mugi-mugi tiasa janten panghibur kana kolbu pangbeberah kana mana pemirsa hapunten pisan ieu teh kulantaran waktosna teu nyekapan ieu carita Sunda teh urang tunda heula dugi ka dieu insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu kaopatna tur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.